teuing Wanara. Waduh, putri gelis aki. Mangga linggih pilih barengan heula. Daud timaran mangga. Mana tong asal linggih kalebet kaulan. Uyap ka dieu geura gaduh kulub sampeung. Gaduh kulub sampeung. Hapunten we saja ngadeheus kaula. Duh ya teh bade kamarana mulih ti mana asa ajaib teh nya Wanara tiasa nyarios. Nah aya teh penjelmaan dewa tanapi kumaha? Rupinya bae ieu tenor. Dewa jigana. Kaula teh sun aus ieu teh hayang nginum. Atuh mangga da parantos disoyogikeun di meja pengkerem mangga tingali. Sanes bade tumaros dupinok teh. Nuju naon di dia putri gelis kadar dirensangan ku denawa. Ya sarasna kaula teh putra Raja Wisakrama ti paseberangan. Raja kaula teh dikaniaya ku Raja Buta urang ngalengka di perwasa. Ulu. Ngaranna Dasamuka. Jadi kaula teh lumpat ka dieu nyumput di barenganku. Badega kaula kumbang ali-ali sategasna kaula teh keur nyumput kitu sieun katalung ti ku Dasamuka. Si eta deui da moal salah ieu teh kieu atuh. Moal teu ku si eta jigana. Bisa jadi. Nya teuing mangga gara ngaleut heula sabaros jongjon ngobrolna urang ngobrol ketraskeun mangga ngaleut heula gara saya aya. Nuhun ngarepotkeun we nya. Henteu mangga soyogi pada ditu. Mangga geura ka dieu mangga. Ieu lumayan ieu. Tapi jemawan Anoman kalayan Anggada anila dijamu kuleutan-leutan. Namung racun eusina. Maklum eta putri teh dimodalan kasebat mata-mata alengka. Benas dikeun sayang tumam para. Kapi jemawan oge para putu sadaya saparantosna ngareut lungleng asa tungkep bumi langit. Panon lamur nyarita ge balabab bulal elol gejed nu teh apa padana atuh ceuli mepeg. Ameun teu puguh anu tangtu jiga nu mabok selang-seling lang-lang ling-ling. Yakin katibanan racun Dewi Sayim Praba. Anu kajadianana pada namu saparantosna eling deui anjeunna sadar yakin kena racun malah eling-eling tos aya di luar guha upang Dedelan ranyai ceuli mepeg nuju mah kasorenakeun kanggo nu lamur anu kaayaan karacunan tetela asap poek nu teh papadana uyup ayap temahna pauntuy-untuy pacekel-cekel bari ngomong bencrang-bencrung mung Anoman sareng Anggada nu rada jelas oge ngomong teu puguh alang ujur jiga anu guna masana. Prabu Rama Raja Ayodya dan rumuyung ku garwa Dewi Sinta Ratu Ningrat sangsara 14 tahun leuleungan di Pancawati denda kadungsang-dungsangnya lampah kakaler ejeng kakidul kakulon ejeng kawetan neangan Dewi Sinta aya nu maling
ya nu mangihan angon Dewi Sinta di leuweung luang liwung tuluy eta dicokot sing horeng angoan istri harita tuluy dicana kitu sareng kitu temang pate malam barang nuju bang belum nyarita di luhur aya Galudra dupi eta Galudra sempati ngaranna dua dulur adi lancik sareng Jatayu namun sempati paturai sareng Jatayu dupi sejarahna sempati sareng Jatayu ieu teh netelakeun aya patura patali sareng Raja Ayodya sobatna Prabu Yasarata dupi Yasarata teh ramana Prabu Betarama jadi netelakeun yen sempati tilu bulan lilana anu tangtu kaopatna ayeuna neme bijil bulu sawabtos didudutan ku Raja Murka ti alengka dirja mamayu galabar-galabar kaitu ka dieu hiber bulan-bulan teu bisa hiber ayeuna kakarak jadi umlayang bontring kekana wiati milari masa sareng bingah kayanana mamayu hiber padang nirakaton ya padang Galudra peksi sempati ingkang kumalayang wonten gegana wonten ing gegana wiati kang anyar sang wonten mega sama mayu pisan ieu sanggeus ditelengesan ku si Dasamuka Raja Dulim ane ieu ieu aya nu amis-amis dahareun keur lelemper bagja temen dulu itu aya monyet montok saopat-opat meujeuhna keur lelemper cuk beja cenah daging monyet marada semu hasyum deuk dipecakan hayang berubar lapar iku kaula aya nahat jiga nu lolong teh ngadon paeungkeuy-eungkeuy papuntang-puntang cik kayaknya udah teu nyodok di deukeutan ku kaula Sri Rama nugan ruyung barang penting ukur nangis emut ka Dewi Sinta Ratu Ayu wadalan Putri Mantili putra Prabu Janaka cenah beja anu natrat dipaling ku Raja Murka kula sejada bebela Ratu Rama Ratu Adil alamarta Marta geuning nyebut-nyebut Rama
memang bener Sinta Garwara boa nu dipaling ku si Dasamukta teh nya Sinta ke ngomong naon sakali deui kunyuk aya monyet bisa ngomong sakali deui eta Rama mana ieu teh eta Rama sasarengan sareng Rai Raden Laksmana anu kasep ngajalantir Satria Linukung dibarengan ku pawongan Astraji nggak katut dawala aduh tobat tingnya atuh hei monyet atuh kula sejabe bela dulu itu teu kadengeun meureun ya atuh geuning ieu teh monyet bejiga manusia geus nyaokana prikamanusiaan sejanga bela ka Gusti Rama putra sobat kaula Prabu Yasarata ti negara ayo jar kabeneran kaula boga ubar warisan ti karuhun minyak jayeng katong anu dieuneun dina buntut kaula dek dikepretan hayang nyaho ceuli irung sungut jeung panonna cing cager mana ieu teh pak aya manu ke ulah reuwas nyebut Rama kitu putra sobat kaula kunaon anjeun manara ubah aduh ceuk kaula ge Kang ulah wani nginum ca oge sidik jigana ieu teh mata-mata juri Galudra kaula teh diracun ku putri siluman di guha siluman oh ulah lalawora geus caket ka basisir teh ieu teh usung Esang Dasamuka sadaya tuh geuning ai kaula teh dibere inuman racun ke anjeun nyebut Rama mana ai sarosna mah kaula teh keur milari Gusti Sinta garwana Gusti Rama ti ayoja deudeuh bisi teu apa Rama Nasri Mahanalendra Rama teh eta teh sobat kaula saha Prabu Yasarata karah teh ih lo aya eta kunaon bulu ka karonghok kitu umawi kaula teh nanya-nanya eta putri garwa Rama mah ku kaula nya sapaehna kaula oh kitu kapinu ngan kaula kalengitan dulur ieu teh geus lawas Jatayu dua kaula teh kaula mah Sempati ngaran aya anjeun sangaran kaula Kapi Jemawan kaula Anoman ke anjeun bisa patepung sareng Rama teh kumaha teh kaula teh urang kiskena anu dirajaan ku paman kaula paman Prabu Sugriwa paman Prabu Sugriwa teh negerakeun balas budi kaya ngaraketkeun ka Pancakakian parantos ngarengsekeun nu jadi berwit kadoliman nu janten rereged kamurkaan jeung kajahatan di ditu sarta ayeuna geus aya dina katengteman ayeuna teh sejanga bela yen anjeunna teh kaicalan garwa deudeuh saleresna kaula teh duduk bulu teh beak didudutan ku Dasamuka dina waktu keur nyarek putri moal salah eta Sinta sa Dasamuka urang mana di alam kadirja nyahoki ayeuna mah geus jelas kieu mah atuh yakin eta teh dibawa kaula anu bela tapi kaula hanyakan eleh jajaten tepi ka murudul bulu kaula didudutan deudeuh ayeuna mah kieu ceuk aki mah atuh da upami wangsul heula mah ieu teh ka kiskena ieu teh lami waktos daud ngan di antarana saha tapi ceuk pangimikir aki anu bakal bisa nepi ka alengka nojer ti Mahendra ka Suwela lolongok sarta negeskeun bener henteuna Gusti Sinta itu iwati Anoman Pramacala Suta wa kaula we anggada ih bae akan sayos putu we ki putu ki nya omanga atur we atur wayahna hidup pikeun dadi duta sarta negeskeun bener henteuna di ditu Gusti Sinta nah masih kena murni tasan kagadabah ku si Dasamuka daud ayeuna aki deuk mulang ka kiskena oge minta supaya aya dina penyakseni Jatayu oh naon Sempati daud timalan kaula nyuhunkeun penyakseni kaula nyuhunkeun keyakinan kaula nyuhunkeun kenyataan urang sareng
mios ka kisana nya atuh kaula teh hayang teges tepung sareng Gusti Rama bral saha anu kapercaya ieu pun incu Hanoman tapi gawe muga-muga bral didoakeun ku Aki Kasep hidup cing bisa nalungtik bener tina cinta itu kapinu damel urang pada sewang-sewang ieu lumampah Senapati Kisna ngalayang di Geganawiyati lajeng ngamah Mahendra ngalayang krayan dina waktuna kaburitnakeun mangsa parantos langkung magrib bulan can katinggal saang margi kaporotnakeun sedengkeun Mahendra parantos saged ka basisir Anoman dugi ka sisi lautan anu bakat tepung Jojontro Pancawati sareng Suwela ari di eta tempat aya buta anu ngahaja dipelak di masing-masing marhab kuda samuka kanggo nalungtik bila aya kajadian sumawana serangan ti nagara luar hiji buta tangguh ngaranna eta buta anu ngajaga di basisir jenenganana Detia retak sini hari rayina ngarana wikatak sini atawa kalakona ngajagana di bagian darat ayat di lelewek alengka malah jadi penjaga taman Argasoka dupi taman Argasoka teh eta dianggap panyimpenan Dewi Sinta Detia retak sini nuju ngabedega sisi laut dina karang jiga ngagebrek sareng karang atuh Anoman teh katingali yen dinya aya buta ngajegir kaya gunung anakna rasa Anoman poek mongkleng pinuh ku kabut sareng ibun nengar kana dadana retak sini saharika mun teu inget kana pancen aing ngejat ai geus datang wayah kieu angin laut teu ngeunahna teh ai deuk dituna pagawean eueuh deui pacabakan jeung rada montok we hasilna oge gaji mucekil kauntungan loba aing sisi laut teh atuh teu jauh ti deungeuna sakalieun lapar kapan keur lalempeur mah bisa newa kapiting keuyeub laut genep wae mah wah atah-atah we ai tempo bulan ngora digawe kieu teh leulus karasana kakara manggih bungah jeung rada berak digawe lamun geus deukeut kana waktu tanggal 7 likur gajihan pasti berari kitu hate geus 2 bulan teu panggih jeung si Adi kalakona wikatak sini nu mancen di daratan nyaha cager kitu si katak sini bulan-bulan teu patepung ieu wayah kieu make jeung ngarebek beuteung naon teh ka teuing salati du ka teuing emah lamun emah mah percaya sugane wayah kieu meujeuhna liar kalong ya meunang kalong 10 subuh jigana jadi ieu sayang kalong teh lobana ieu meujeuhna liar wayah kieu mah kalong teh berwek sia cangkang harmonis katincak dulu yo haganun oyor jareki Anoman pemancana Sultan nengar kana dada wah
gitu. Waduh, sugan aing. Sugan teh geuning usik makhluk. Sia. Nyengar kana dada wawalak sia naon nyiruan, ha? Ya. Kadi sia diewak we, wah. Apa dulu? Lingas dit. Lingas itu beunah, ha. Teu sapira sia. Moyeuh na sagede kieu dulu ieu keur ganyel-ganyel huntu atuh. Menyot. Sugan teh lain monyet bodas. Akeun bae da ceuk aki cigigir oge monyet mangeunah dagingna semu hasum cenah. Dihuapkeun ku aing lalemper dulu ubar lapar deui sia. Itu malang dina gegerau. Ayo gagedean ayo penasti kersaya dumam para kuantas Hanoman sawiji wanara putra Tiwata putra yang jagat nata pinuh ku ilmu jemar penalar sugeng pengerti Hanoman ngegedean awakna dina lak-lakan retak sini bekilila beki gede temakna genggerong retak sini ditojer sapisan ngegebrah retak sini mati sapisan. Sugan aing lain makhluk hirup. Pitu genggerong sia. Udang. Modar sia. Jahat. Hampir aing lamun teu buru-buru malang dina genggerong mah kateureuy jadi eusi peujitna jigana. Waduh, geus peuting teuing ieu. Aing deuk nojer ti Mahendra menuju Halengka Dirja. Moal deuk ka Swela heula deuk langsung ka kota meureun dayeuh Alengka mah aheng geus aya lampu anu modern. Beda jeung Kiskena deuk ngamah aing ka dayeuh Halengka. Sadugina kadaya Halengka Anoman luluncatan ti tangkal ka tangkal ti suhunan ka suhunan lami-lami Anoman nyaketan lokasi Argasoka dupi Argasoka sasaeus taman anu dialihkeun ti Lokapala eta taman dianggo panyimpenan Dewi Sinta garwa Rama didinya disimpen. Sakilometer deui bare caket ka taman penjagaan parantos reket. Malah anu ngajaga di wates leuweung kaayaan Gokarna anu caket ka eta Argasoka dijagi ku rayina retak sini nyata wikatak sini atanapi kalapuna. Dina masa peuting harita kabeneran pribadina wungkuh daya anu marengan. Ya ini yeuh panjaga kamarana si wawalak. Lowong nu pike teh nyahanya kasih akang anu aya di basisir deket rejeki manehna mah mucekil loba kauntungan ngumpulkeun kumang oge sapoe genep kojong jadi duit si akang deet rejeki mangganing aing resep teh kana rajungan ka resep teh komo eta geus mangih kakap
mangkaning awak kakap marada jebrag subuh tilu oge jigana si kasebelan tos mabok nginum-nginum ieu tentara sawareh ngadon harees ngajaga 3 meter hiji ngadon cing jarokokok cing salegor kerek keung aing ngadanya nu kerek eta leukeun ditanyakeun kanu hees keur kerek geus nyaring ceking kumaha sareng teu eungap teu nikmat cenah sedengkeun keur nu ngadengekeun mah mun milu capereng hapranyu komo sakapeung kerekna kapangtetku umel garing mah nya segor hak cenah cekoh deui ai ditanyakeun geus nyaring ripuh henteu henteu ngeunah we cenah tapi lamun nempo nu nanggung jiga nu nikmat eta nanggung berat rancatan geus leuleus bari jeung ipis peperningan pepelenongan disada eta rancatan ujung salang kotrek jiga nu ngeunah aya pek ditanyakeun di mana eureun mang teh geunah nanggung teh baroraah di dieu keanehan alam geus jam 9:30 deui ieu nu ngarangsomkeun nu ngajaga canjor sedengkeun beuteung geus pupurilitan aing mangkaning boga peujit koreseun yor nu ngarangsom yor nu marab anoman kumaca suta asrok-asrokan di dahan kanakan temahna luncat ka payuneun denawa itu ngagajrog deui ka itu sika waduh sina bisa ngomong nya buta saha nyeun nya